Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arurang di kelompok 2 bade nampilkan video anu judulna Ciu Menara. Mangga videonya. Di cerita aya general manager anu mimpin Edotel Metro Bandung nyaeta Prabu Galuh di Kusuma. Anjeunna gaduh 2 istri anu sakaligus jadi sekretaris general manager di hotel eta nyaeta Rere jeung Ningrum. Saatos lami mimpin hotel eta, Pak Prabu teu gaduh wae murang kalih sanajan tos seueur ngadua. Dinu hiji poe, Pak Prabu gaduh rencana bade mangkat ka luar negeri, rek nyuhunkeun pidua ka jalma pinter atanapi jalmi sakti. Di dieu awal caritana. Singkat carita, aya Pak Arya anu jadi room division manager jeung Lengser nu jadi hotel asisten manager datang ka ruangan Pak Prabu kanggo nurutkeun parentah Bapak manajer. Hoyong terang kalanjutan caritana, regepkeun. Hayu meluncur. Abi teh keur penting mimpi jeung deui kapikiran wae ka ayeuna. Mimpi naon Pak mun sakituna Pak? Nah, abi teh keur penting mimpi aya cahaya bulan caang mentrang di luhuran sungkuring. Tapi kunaon Pak? Tapi ujug-ujug hoe kabungkut. Kieu Pak. Numutkeun buku Tatang Sutarma nya bab teh bakalan jadi tampang di hotel ieu sudah Pak. Amin. Naon? Anjir ini dipanggil hotel. Ampun Pak, layak sanes gitu maksudnya? Pak Arya, lamun simpuring hayang jadi general manager hotel, ku saya di Pasihan. Kanggo sementawis tapi soalnya saya bade ka luar negeri heula. Tapi omat, anjeun kudu jujur sareng adil lamun jadi general manager hotel. Jeung simpuring nitipkeun ka pamajikan simpuring. Emut, kamu anjeun jadi general manager hotel kudu bijaksana. Duh, hapunten Pak Bos, sanes kitu maksudna, tapi nya ai Pak Bos sakirana bade ngajantenkeun ka abi ka simkuring mah nya simkuring mah teu tiasa nolak gitu. Alhamdulillah tuh hari anjeun rumaos sanggema mulai teh ayeuna anjeun jadi seorang GM bari disaksian ku Lengser. Ayeuna kuring tiasa tenang mangkatna. Lengser Pak Arya mangga dipayeun. Sir, mulai ti ayeuna abi nu jadi GM di hotel ieu. Ayeuna anjeun pang nyarioskeun ka kabeh karyawan di hotel ieu bahwa abi tos jadi GM di hotel ieu. Tapi Pak, setengah bat tapi-tapian ji gue laksanakeun. Siap atuh Pak, mun laksanakeun. Bari ambak Lengser mapah langsung ngabewarakeun. Boh Pak Prabu tos ngalihkeun jabatana ka Pak Arya. Kabeh karyawan-karyawan ge percanten kusabab Pak Arya teh room division manager di hotel eta. Tapi si Pak Arya ieu teh ngarasa manehna kawasa. Manehna teu paduli kanu amanah Pak Prabu. Tindakanna kejam pisan. Dina hiji poe, Bu Ningrum jeung Bu Rere nying harapan Pak Arya. Maksadna aranjeunna bade nyaritakeun ngimpi-ngimpina. Kumaha kalanjutanna? Urang simak di TKP. Meluncur. Oh, mohon. Mangga ka dieu tadi. Aya naon ieu teh? Meuni jiga nu bunga kieu? Wengi urang dua ngimpi nu sami. Urang ngimpi aya buah labu dina pangkuan urang. Numutkeun Bu Resi, urang duaan bakal gaduh putra. Hah? Moal mungkin moal. Lengser, keroan Bu Asri. Siap Pak.
Resi, ibu sungkeun mayunan Pak Arya ayeuna Bu. Mohon antosan sakedap engke abi ka ditu, ieu nuju sasapuh heula. Nuhun sok Bu. Panglami ya Bu, diantosan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten Pak, iya abi Resi, aya naon nya Pak? Kadia Bu, calik heula. Bener, pamajikan Pak Prabu keur ngandung 2 anak. Sumuhun Pak. Cik, lalaki atau awewe budakna? Menurut implangan abi mah putra bapak teh 2 anak pamaget. Hah? Waduh, siapa aja kok aing? Aduh, naon eta? Lengser! Naon, Pak? Yuk, piceun mayatna si Resi jauh-jauh. Mohon Pak. Lengser, ka dieu. Pulang Pak. Naon Pak? Aneh, tong nepi ka beja-beja, ka sasaha. Boh, urang lumayan si Ibu Resi. Belum Pak. Di kawal. Punten Pak Arya. Nya aya naon ning Rom? Aya nu bade kabicarioskeun. Oh, mangga cari heula dinya. Kumaha aya naon ning Rom? Aduh iya Pak, aku sedih. Iya kenal atas 11 bulan, tapi can ngalahirkeun wae, sedangkan Bu Rere tos ngalahirkeun. Anjeun kudu sabar. Anjeun pasti ngalahirkeun. Tong hilap we ngadoa Gusti Allah. Bapak Arya, Saeta abdi janin nu aya di kandungan Ibu Dewi Naganingrum. Bapak Prabu Arya, anjeun tos poho ka janji-janji anjeun ngalakukeun hal nu kejam. Bapak bakalan eureun jadi pamimpin hotel. mungkin. Teu mungkin. Syah. Ngimpi geuningan. Ai si Lengser ka mana nya? Lengser! Lengser! Pulang, Pak. Naon, Pak? Pasti ini tanda ida. Nya heula atuh, manya digawe jadi kita. Pangageroan Bu Rere, Bu. Mun atuh. Ya, sekarang ya, Pak. Dan Aya nu tiasa dibantes, Pak. sok antosan heula di sofa. Rere, budak anjeun hayang bangga bakal dijadikan penerus Simkori. Tapi aya syaratna. Naon? Syaratna lamun nembrong ngalahirkeun picu budakna jauh-jauh. Jeung ngarasa bunga, Bu Rere gerak-gerak ngalaksanakeun parentah Pak Arya jeung ngatur siasat. Dinu hiji waktu, Bu Ningrum ngarasa patuanganna nyeri pisan. Aduh, tolong. Ningrum. Aya naon Ningrum? Anjir kunaon? Bu Rere tolongan, patuangan abi mules. Patuangan anjeun kunaon? Anjeun can tuang? Atos Bu Rere, ieu nyeri pisan. Jigana anjeun mah bakal ngalahirkeun ku abdi bantuannya. Emang Bu Rere bisa?
tenang, abi tos pernah ngabantuan batur ngelahirkeun. Anjeun percaya ke abdinya? Ya sok tuh Bu Rere tulungan abi. Bu Rere tulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutna budak ieu. Putra ini hayang bangga bakal jadi jenderal mendadak di Papua dengan Medan. Dayang? Dayang? Ini sama yang hafal, piceun ieu budak jauh. Tapi Bu, piceun pengobatannya bagus sekali. Punten, assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam. Nini, punten ieu biaya titipan orok. Alah, orok saha ieu? Kunaon nih, enawan? Iya, aya orok. Nya muhun Nini Aki. Jadi ieu teh orokna Bapak Prabu Galus sareng Ibu Ningrum. Kedah nama ieu orok teh dipiceun ngan abi teh gaduh kawantun jami cenah. Nini sareng Aki kersanya katitipan ieu budak. Nya Aki Nininya kersanya. Besok atau kadinya kudu diurus. Bener nih. Ngasok baik tadi. Balik deui ka carita saterasna. Karanjang nu sina orok Bu Ningrum eta dipasihan ka Aki Nini balagantrang ku si Dayang. Dayang teu gaduh kawantun kanggo bebeja ka Bu Ningrum. Boh budak Bu Ningrum teh aya keneh. Kusabab Dayang sieun dipecat ku Bu Rere. Re, mana budak abi? Anjeun tos sadar? Anjeun ayeuna istirahat heula nya? Budak abi ka mana, Re? Anjeun istirahat heula. Iraha abi ningali budak abi. Punten nya anak anjeun tos teu aya. Hah, maksudna? Punten nya anak anjeun tos teu tiasa disalametkeun. Hah? Teu mungkin. Tulung! Tulung! Lengser! Tulung! Ayo naon ieu teh? Punten Pak, tadi abdi ngabantuan Ningrum ngalahirkeun. Apek teh budakna maot. Teu lila Ningrum oge ngingu maot, Pak. Beneran eta teh? Nyalana satu, Pak. Naha Bapak Betseuri. Nya lu satu udah lain pamajikan orang. Nya geus piceun we langsung mayatna. Lancar, piceun mayatna. Rere, ayo melu orang keluar. Nya, Pak. Mohon, Pak. Hirup kene ieu mah. Bu Ningrum. Bu. 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 Bu Ningrum. Bu. Bu. Bu Ningrum. Di mana kuring, Lengser? Kieu Bu, abi teh dipiwarang micen ibu ku Pak Arya. Tapi abi teh tergaduh kawanten Bu kanggo micen ibu. Nah, abi dipiceun. Nah, sabab tadi teh Bu Rere teh nyarios. Tulung! Tulung! Lengser! Tulung! Ayo naon ieu teh? Punten Pak, tadi abdi ngabantuan Ningrum ngalahirkeun. Apek teh budakna maot. Teu lila Ningrum oge ngingu maot, Pak. Beneran eta teh? Nyalana satu, Pak. Naha Bapak Betseuri. Nya lu satu udah lain pamajikan orang. Nya geus piceun we langsung mayatna. Lancar, piceun mayatna. Rere, ayo melu orang keluar. Nya, Pak. Mohon, Pak. Rasanya naon udah dilakukan ku anjeun? Oh, kieu we nya Bu. Ibu ngiring sareng abi Bu, kames abi Bu. Kumaha Bu? Muhun atuh Lengser, abi mangikut we. Nah, tos ayo atuh Bu. Ibu bari lama. Teu kedah Lengser muhun. Nyatos atuh. Ayo. Ayo. Hup.
itu kan mana ada Bu. Dayang Aya naon deui ibu? anjeun ulah bebeja ka batu nya mun urang cerita anjeun micin ulah lamun anjeun bebeja ka batu anjeun bakal dipecat di hotel hanya mau nggak betul sih. Ini kumaha lamun ngaran eta budak teh dibere ngaran Ciung Wanara. Nah, ayo cium wanara. Kan Ciung teh gagah, ari Wanara teh pinter, sugan we budakna gagah jeung pinter. Oh-ohnya bener. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam gimana wae jang karek kulit tabu sakieu. Aya kerja kelompok heula Ki. Kerja kelompok naon nu ki wae kieu? Tadi teh ngerjakeun bahasa Sunda Ki nyeun drama. Aduh. Oh nya tuh. Sok aya nama gentos baju, mam sareng riba. Oh mun atuh Ki, abi bade kalebet heula. Ki, Ciung hoyong nu gaduh ilmu nu luas tentang perhotelan. Ciung ningal dunia perhotelan ayeuna beuki maju wae. Ciung hoyong sukses di dunia perhotelan. Hah? Cium yang terang tentang dunia perhotelan. Hayu atuh Ki, kenginya diajar tentang dunia perhotelan. Kumaha nya? Yang geus enak kieu. Cium kalebet sakalian nyimpen tas, sakalian pangnyandakeun kalung dinu karanjang. Oh mun atuh Ki, abi bade kalebet heula. Anu ieu sanes Ki? Ampun nu ieu. Ieu kalung lain kalung biasa, ieu kalung ajaib. Aki dipasihan ieu kalung bareng jeung anjeun. Pas anjeun keur orok dina jero karanjang. Ayeuna anjeun tos ageng, tos tiasa ngagunakeun kalung ieu. Ayeuna anjeun mangkat nyureun guru kanggo memperdalam ilmu perhotelan. Ciung Wanara bunga pisan ngadangu patunjuk Aki. Tos kitu buru-buru angkat milarian ilmu perhotelan. Sabaraha laminya si Ciung angkat teh? Cacan ulang deui. Sakedap deui ge si Cium ngomong deui atuh. Mitos sono abdi teh hayang mandihan. Ki, eta asa kenal budak saha eta teh? Asa ciga si Ciung. Bener, Ciung. Aki ini Ciung euy Ciung. Ciung. Anjeun euy jang ieu tetes ngadamel kue karesep Ciung. Nya tos salami Ciung teh teu ngamam kue jenan ini. Nyata sih hayu ayeuna urang kalebet. Hayu. Kumaha jang kuehna enak? Enak pisan nih. Oh nyaki nih Ciung teh tos tiasa making bed ayeuna mah. Wah, alhamdulillah tuh mantep Ciung. Oh nyaki nih kamari teh Ciung ngimpi aya nu ngawartosan tita milarian sepuh Ciung. Sabenerna teh saha sepuh Ciung? Sok we Ki caritakeun nu sabenerna. Jadi ke Ciung, sebenarnya nama Bapak Ciung teh Pak Galuh Prabu. Nyata nu gaduh Hotel Metro Bandung. Oh, jadi Bapak abi teh nu gaduh Hotel Metro Bandung? Ujang, Bapak Ujang teh nu gaduh Hotel Metro Bandung. Lamun kitu, abi anjing bade ka Hotel Metro Bandung, ka manepungan Bapak abi. Atuh panan Ciung teh nembe uih ka ieu. Atuh Ki, nih Ciung teh hoyong terang Bapak Ciung teh nu mana? Nyapa satu hari Ciung ke hoyong terang sareng Bapak mah suka Hotel Metro Bandung. Terus saya nama Ciung istirahat lah, besok pangkatna. Yuk. Pak, maha pami misalnya ayeuna Pak di Hotel Metro Bandung ngayakeun lomba making bed. Yang naon lah ngarayakeun hal itu
Jadi kieu Pak, karyawan housekeeping anu urang teh aya teh nuju ngabutuhkeun karyawan Pak. Tah mau masalah lomba making bed, tah terus kita anu meunangna jadi karyawan di dieu Pak kumaha Pak? Nya tenan naon sih? Sok we laksanakeun. Siap atuh Pak. Ki Pak langsung laksanakeun ya. Sok mangga. Pak, punten bade ti Maros. Oh, mohon mangga, Pak. Ieu laras kerja di orderan Bandung. Upami kanggo lowongan kerja ayeuna teh tos teu aya. Nah, paling oge ayeuna teh nuju aya kompetisi making bed. Tah upami anu pengen jasa damel di dia jadi karyawan. Mung di departemen housekeeping. Persyaratan naon wae nya, Pak? Sarang pirahannya Pak. Upami kanggo persyaratan mah gampang. Upami bade ge nami lagi kompetisi making bed. Oh, mun atuh Pak, abi hejing balik ka dieu nya, Pak. Siap, Atur nuhun, Pak. mangga sami-sami. Pak, mohon ya, gimana lo kemarinnya? Mohon Pak, abi nu kamari. Oh. Abi bade daftar kompetensi making bed macam Bapak kamari teh, Pak. Mohon. Siapa tuh? Aku datarannya. Namina atas nami saha? Ciumanara, Pak. Ciumanaranya. Sip. Yang cium ayeuna sok mangga angtosan lah di palidinya. Oh, mun atur nuhun ya, Pak. Mohon. Lancar. Adik. Eta nu biasa anu tadi teh eta nu bari ringan making bed ya. Oh, salah ngaran. Namina teh tadi teh Ciumanara Pak. Ciumanara. Oh, nyantos. Tapi kapainanya Pak? Kepala dalam. Barang yang saya si Jamat. Iya, toh soalnya.
Siap, ayo. Abi teh bade nyarios. Sok carios. Iya Pak, abi teh sebenarnya gang Bapak Prabu Galuh. Maknya berapa Bapak Prabu Galuh mengesuh. Benar Pak. Benar Pak. Abi nang terang di akun ini abi Pak. Nu aya di kamar. Teu percaya cenah bukti anakna Bapak Prabu Galuh sareng Ibu Dewi Naganding nu teh tos teu aya. Iya Pak, abi gaduh bukas. Mana? Iya bener. Terus aya anjeun aya jeung saha ya? Jadi kieu Mas sebenarnya. Kumaha nya? Yang geus enak kieu. Cium kalebet sakalian nyimpen tas, sakalian pangnyandakeun kalung dinu karanjang. Oh, munah tuh ya abi bade kalebet. Anu ieu sanes ki? Ampun ieu. Ieu kalung lain kalung biasa, ieu kalung ajaib. Aki dipasihan ieu kalung bareng jeung anjeun. Pas anjeun keur orok dina jero karanjang. Ayeuna anjeun tos ageung, tos tiasa ngagunakeun kalung ieu. Ayeuna anjeun mangkat nyuarean guru kanggo memperdalam ilmu perhotelan. Alhamdulillah. Saya kali ngomong. Aduh, kumaha Pak? Damang. Damang, alhamdulillah. Ada enak kan hotel kumaha? Komik kaya dalam hotel mah Pak. Sebenarnya saya wae ka hotel mah. Tapi kaya anak Pak. Anak sebenarnya Pak. Kieu Pak. Assalamualaikum. Punten Pak, iya abi resi aya naonnya Pak? Kadieu Bu calikna. Bener pamajikan Pak Prabu keur ngandung dua anak. Sumuhun Pak. Cik, lalaki atau awewe budakna? Menurut implangan abi mah putra bapak teh dua anak pamaget. Hah? Waduh, siapa aja kok aing? Aduh, naon eta? Lengser! Naon Pak? Yuk, piceun mayatna si Resi jauh-jauh. Mun Pak. Oh jadi gitu sama ini teh. Mun gitu. Yang saya nanti orang bereskan masalahnya. Mana ulasan kasih Pak Arya, aya orang di dia. Mohon nanti Pak. Tapi orang. Ayo dicerita dulu Pak. Nah, tentang anak Bapak Pak. Abi ningali ada karyawan yang mau kawin Bapak Pak. hah? Sahanya? Aku nama teh budak Ibu Dewi Naganding sama Pak Prabu Galuh. Nami nanti cik mana lah? Cik mana budakna geron dulu? Nah, cik orang telepon lah ya Pak. Halo Cium. Halo, ya naon Pak? Tadi Cium kalau di badan dia sarannya. Oh mohon Pak, antasana lah sekedap. Iya Pak.
Teja. Iya pak, namanya cerita Ciu. Iya tanah namanya Bapak Prabu Galuh. Cium saya gaduh kalau sakti cik mana nih Mang? Iya pak masih. Sih bener. Cium mendak kalau itu Mang. Jadi kieu pak cerita. Punten. Punten, assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam. Nini, punten iya biaya titipan orok. Alah, orok saha ieu? Kunaon nih enawan? Ieu aya orok. Nya muhun ini Aki. Jadi ieu teh orokna Bapak Prabu Galuh sareng Ibu Ningrum. Kedah nama ya orok teh dipikeun ngan abi teh gaduh kawantun jami cenah. Nini sareng Aki kersanya katitipan ieu budak. Nyaki nininya kersanya. Besok atau kodinya kudu dulu. Bener nih. Ngasok baik aja. Oh jadi ini tuh udah pulang. Ada sih. Nih. Cium nanti bisa. Iya, ini anu urusan itu ya hari ini kami sering. Itu iya anu ngurus cium ya Alif mohon Pak. Siap. Nah, tujuan ini sebenarnya datang ka dieu teh bade masih kenal, mau artinya teh ada. Jangan aya nate dipikir. Tos we ayeuna mah ini tinggal sareng keluarga abdi di dieu. Anggo tantangan nurunkeun tos ngurus cium di Alif. Apa setengah naon ini abi manurunkeun bisa ini tos ngurus cium di Alif. Toh enak mah orang karabat we. Cium, kadis ya? Sia kamari ngalicikan aing nya. Ngalicikan naon? Sia kamari make jimat. Mana buktina? Iya anjing kok. Cium, Arya, geus. Geus menurut mana teh saged nih ulah garelut. Emang ieu saha Arya? Urang Bapak Permana di Kusuma salaku Bapak Cium Walarati Indung Dewi Naganirung salaku Bapak Arya Bangati Dewi Pangrayep. Terus Bapak Arya saha? Pak Arya eta jelema nu kusim kuring di Pikacanten, bahasa sim kuring ka luar negeri, kusim kuring di hotel ieu dititipkeun ka Pak Arya. Tapi manehna teu amanah. Oh selama ieu berarti anjeun Bapak Abi. Muhun, jadi sabenerna Haria sareng Cium teh budak Abi. Sok aya nama Hari jeung Cium hapuntenan. Punten Cium. Hapunten oge Hari. Oh nya saya anu masalah si Arya jeung si Rere gimana ya? Mah kalau orang ngarep pelajaran. Tapi strateginya kumaha Pak? Malah mungkin urang sekap luar eta di pantry terus urang lapor ke polisi. Cocok Pak, bisa. Punten Pak, Bu. Namanya teh karyawan teh atau marsihan sareng ngarapihkeun pantry. Nah kanggo ngecekna deui kanggo mastikeun Pak Arya sareng Bu Rere bade ngecek pulang deui. Oh nya ayo sok. Coba semua.
Sir, kumaha Sir? Enggak pak, terus dikunci pak di pantry pak. Bisa dijelas aja. Atau pak, ayeuna langkah selanjutnya malam pak. Lapor atuh ke polisi. Besok pak, abi langsung laporannya. Besok. Kada Sir. Siap. Alhamdulillahnya Sir. Ayeuna hotel keberadaan normal deui, beres sareng area tos berpenjara. Ya pak, aduh normal kia santai hotel depan. Alhamdulillah, bisa pak itu syukur pisan pak kita sudah dekat dia pak. Ya alhamdulillah Mang Sir. Ayeuna mah kieu we pangageruankeun sehari sareng si cium ka dieu. Siap. Mohon pak, terus sekarang. Sok cari. Sir, punten panggil. Mohon pak. Mohon Pak. Rumah apa? Cium hari mulai ayeuna Bapak hoyong dari dikelola kali duaan, andi duaan sanggup teu. Aku mau Pak. Bapak teh bade istirahat heula, Bapak hoyong cium sareng hari ngelola ka dieu. Ayeuna hotel dikelola ku hari sareng cium, tapi Bapak mah minta tulung kudu amanah sareng jujur, ulah nepi lepas tanggung jawab. Mohon Pak, siap. Abi bade ngajaga amanat Bapak. Abi oge sini Pak. Cium hari cing amanahnya ngurus hotel ieu. Mohon Pak, mohon Pak.